Nu aya di daratan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah, nu aya di lautan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah. Disarekeun ku Gusti Allah, boro-boro ti pentingkeun ngaji ge nundutan nang Allah. Oh masalah, no problem. Oh masalah eta hiji kanikmatan ansepkeun. Ulah sok diganggu-ganggu. Nang Allah. Sebeteu nuduk. Hiji atupan Kangjeng Nabi teh Kangjeng Nabi mantas perang, santosna mantas perang, Kangjeng Nabi terus berangkat balik. Sanggeus teu balik, kieu bae Kangjeng Nabi di onta teh atas. Nundutan. Kangjeng Nabi nundutan. Ngageser ka dieu, dibenerkeun. Ku sahabat, ku Abi Hurairah dilempengkeun. Kangjeng Nabi lempeng deui tapi teu inget Kangjeng Nabi nundutan ku capek-capekna. Nundutan deui Kangjeng Nabi ngageser. Ku sahabat dikirkeun deui. Katilu kali Kangjeng Nabi hudang aduh cek Kangjeng Nabi teu kuat urang mending eureun bae. Mangga Gusti liren bae mah. Urang leleson heula cek Kangjeng Nabi. Leleson teh cek urang Bandung, cek urang di mah. Nyaho eta leleson sih teh nyaho lah pokona leleson bae heulanana lah. Istirahat langsung ngampar. Kangjeng Nabi teu lila kieu leup ngan bebeja heula. Wahai para sahabat, lantaran ieu waktu geus jam 2:30, jam 3, ieu kana subuh saeutik deui ieu mah kieu bae. Salah saurang memperhatikeun beusi ke waktu subuh kula hudangkeun. Geus bebeja lain lira rasa capek tas perang. Mangga cek sahabat teh. Mangga sahabat siapa kuntak kiting bae nya mah. Oh, sare Kangjeng Nabi bener-bener sare kulem Kangjeng Nabi lelap anu luar biasa. Nu nungguan teh apan kuduna mah gujag-gijignya na ge sarua diuk. Barang diuk heuai reup hes. Atuh ulah-ulah kurang ku kiai. Ulah-ulah ku bos, ku Kangjeng Nabi ge wae hes bae. Menang sae tah hes Kang Allah. Ya Allah. Anu diberatkeun sing ade lantaran ieu waktu geus 2:30 atau jam 3. Ieu mah kebal deui subuh. Beusi kaberangan aya ulah nu aya kudu ulah aya nu sare. Pulang ke hudangkeun. Mangga cek sahabat teh. Gua da jasa mangga. Nya na gujag gijig bae geus disiap-siapkeun teu wadah cai sagala naon beusi jang wudu engke hudang, wudu geus disiap-siapkeun tak ku sahabat teh di antarana Abu Hurairah. Dah, nyanana diuk doang, diuk. Diuk doang nyana di pan sarua capek. Diuk nyalan reup SKBH. Terus datang ke jam 4, jam 4:30, jam 5, terus datang ke jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 geus nyorot panon poe karak hudang, pangheulana hudang Kangjeng Nabi. Begitu hudang geus kasorot, zuhru Kangjeng Nabi tonggong Kangjeng Nabi geus kasorot geus beurang cek Kangjeng Nabi teh. Aduh, henteu subuh ye dina waktuna. Kangjeng Nabi ngahudangkeun malah nu tadi dititah teh ya. Dihudangkeun hudang. Barang hudang kaget jana. Ulah. Ieu jam sabaraha? Ulah waka jam sabaraha hudang heulanan. Hudang. Hampura teh ulah waka hampuraan. Hudang geus heula kabeh, hudang. Isieun nya kurang kireum. Geus atuh diberatkeun titah nungguan. Hees keneh bae sarua. Hees. Cak Kangjeng Nabi hees ieu meunang Gusti Allah, hudang meunang Gusti Allah. Nanya sahabat, Gusti aya teh salat urang tinggalan kumaha? Nang Gusti Allah mah teu doraka. Nu mantak urang Cikupang ngeunaheun we ge. Ke subuh-subuh teh teu doraka ieu. Aya catetan anu di Kangjeng Nabi. Ya eta Gusti Allah. Nah ieu tadi tah cak Gusti Allah. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail. Pan Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuting. Ai hudangna ai eueuh nu ngahudangkeun hese tuh. Suara sapeker di masjid kaceuli urang. Kaceuli geus, malah make beker sagala supaya ngiringi. HP dipasang remote-na. HP mati tot, beker kering. Nu adzan ge Allahu Akbar. Dasar disimbulkan ku jurig. Ulah hudang. Cek jurig ditiupan. Hudang jam 8 bae je. Deuk keluar isin pan kana. Ngaran lagi kiai pan aya ka isin.
ustad biasanya ngarupa kos tuh geus aca sorban biasa dia kopi cek jangan geus salat tancan ya ieu cek majikan ya majikan bingung kaji geus salat tancan ya jarang rasan mancan itu tadi kaji emang geus salat jamaah tadi tenangnya naga geus tenangnya teh kirim-kirim asalna tadi pantaran teu kuat kaji batas suatu wigida deui buak deui bahes lah pokona geus tenang teh ka pamajikan nyieun keyakinan ka pamajikan oh heueuh meureunnya gitu jadi geus langsung tas subuh teh kaji puyeng lah geus teu wiridan deui geus kajen diserahkeun ka budak langsung ke kamar blek deui cak pamajikan ya asalna tita tadi gitu kan pun bener kan nah iya Gusti Kangjeng Rasul ya sarua waya kaberangan mah kaberangan bae mantak sahabat darat aya eta salat subuh kumaha ya Rasulullah di mana urang sare kemudian urang teu hudang teu dosa saeutik-eutik acan tinggal kadiekeun mana widoah mana tempat wudu kadia wudu Kangjeng Nabi ayo wudu kabehan beres wudu kabehan ieu urang mah salat subuh niatna kumaha qada tah bejakeun tak ka Muhammadiyah nu eueuh qada bejakeun ka Persis nu eueuh qada Muhammadiyah jeung Persis mah cenah eueuh qadaan mah nya eueuh qada loh jeung Gusti Allah mah lain cara manusa ya ka jelema kudu dibayar hutang ka Gusti Allah mah teu kudu soekeun sungutna bawa ka dieu tah angsongkeun kitab muslimna tah sahih muslim tah bejakeun aya tah jelas tak teh dina sahih muslim aya salat Kangjeng Nabi upacara heula ka para sahabat di mana urang sare aju kaberangan teu dosa ngan urang kodona nu baling bagus segera nah ieu niatna sholli fardhu subhi rakaataini qadaan urang cikupa mah geus teu kudu bejaan teh mah geus paranti geus biasa teh mah qadaan mah mun adaan anehnya mah justru qadaan geus biasa qadaan jadi aya qada atuh aya entak datanglah ka kuari geus seluruh mazhab Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Imam Maliki kabeh make qada di mana urang tinggalin salat qada tinggalin dina waktuna ko Muhammadiyah mah henteu ko Persis mah henteu ji aneh atuh make mazhab saha mun teu make mazhab atuh deuk dikamanakeun eta hadis eta ja aya dina sahih Muslim qada Kangjeng Nabi Allahu akbar qada biasa make Allahumma hdini make biasa Allahumma hdina fi man hadayat urang lamun berang di dieu urang mah isin saya anak kabeneran urang salat di kamar ge Allahumma hdini fi man aya anak sakana qaduha make kuno mantak aya anak handapkeun Allahumma hdini fi man hadayat wa afini wa nafa'it wa panait sakana kun Allahumma hdini teu naekeun urang pan duha si make Allahumma hdini ulah lo omong sia